Wilujeng enjing murangkalih kumaha damang urang sadaya tepang deui sang ibu. Dinten ieu ibu bade ngawulang pangajaran basa Sunda unit 2 ngeunaan mikawanoh kaulinan tradisional. Dina pangajaran ieu ibu bade ngawulang ngeunaan hiji kecap saharti. Kecap saharti dalam bahasa Indonesia disebut persamaan kata atau sinonim. 2. Kecap sabalikna. Kecap sabalikna dalam bahasa Indonesia disebut lawan kata. 3. Kecap pangantir. Kecap pangantir dalam bahasa Indonesia disebut kata pengantar. Nah, apa saja kecap saharti atau naon bae kecap saharti dina bahasa Sunda dina pangajaran ieu. Mangga dangukeun. Kecap saharti atau disebut persamaan kata. 1. Buruan. Saharti sareng pakarangan. Buruan dalam bahasa Indonesia adalah halaman. Halaman sama artinya dengan pekarangan. 2. Bersih saharti sareng resik. Bersih dalam bahasa Indonesia artinya bersih. Bersih sama dengan cemerlang. 3. Ulin. Saharti sareng kecap ameng. Ulin dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan main. 4. Babarengan saharti sareng sasarengan. Dalam bahasa Indonesia, babarengan artinya bersama. Bersama artinya sama dengan beriringan. Bagaimana kalau diterapkan dalam kalimat? Kumaha upami dilarapkeun kana kalimah? Contoh. Mun dilarapkeun kana kalimah nyaeta buruan imahana mani bersih pisan. Pekarangan rumahana sangat bersih sekali. Nah, di sini ada kata bersih. Bersih tadi sama artinya dengan resik dalam bahasa Sunda. Buruan imahana mani bersih pisan. Kumaha upami dilarapkeun kana kalimah? Cobi, mangga urang tingali. Pakarangan imahana mani bersih pisan. Pakarangan imah abdi oge mani resik. Tiasa murangkalih. Mangga urang lajengkeun kana pangajaran ngeunaan kecap sabalikna. Kecap sabalikna dalam bahasa Indonesia adalah lawan kata. Nah, di sini ada kata nomor 1 getol. Sabalikna sareng ngedul. Getol dalam bahasa Indonesia adalah rajin. Lawan kata rajin adalah malas. Contoh dalam kalimat. Maya getol diajar. Ari Hadi mah titik-titik. Jadi wae bodoh. Nah, kecap getol sabalikna naon murangkalih?
Nah, Maya getol diajar. Ari Hadi mah ngedul. Jadi wae bodoh. Nomor 2. Panjang sabalikna pondok. Panjang dalam Indonesia sama, panjang. Pondok dalam bahasa Indonesia adalah pendek. Contoh dalam kalimat. Pake tali nu panjang, ulah nu ... Saha nu tiasa? Leres. Pake tali nu panjang, sabalikna tina panjang nyaeta pondok. Pake tali nu panjang, ulah nu pondok. Ngartos barangkali? Mangga ayeuna urang lajengkeun kana pangajaran nu sanesna. Kecap panganteur pagawean. Dalam bahasa Indonesia disebut kata pengantar untuk kata kerja. Kata kerja adalah kata yang melakukan suatu pekerjaan. Contoh. Nomor 1 aya kecap nangtung. Nangtung dalam bahasa Indonesia artinya berdiri. Jung nangtung. Eta kecap panganteur kanggo kecap nangtung. Jung nangtung. Nomor 2. Aya kecap indit. Indit dalam bahasa Indonesia adalah pergi. Nah, kecap panganteurna naon? Nyaeta leos indit. Artos barangkali? Ayeuna nomor 3. Nomor 3 aya kecap seuri. Seuri dalam bahasa Indonesia adalah tertawa. Nah, kecap panganteur kanggo kecap seuri nyaeta barakatak seuri. Nomor 4. Cerik. Cerik dalam bahasa Indonesia artinya menangis. Kecap panganteur kanggo kecap cerik nyaeta hing cerik. Ngartos barangkali? Tah ayeuna urang tingali nomor 5. Lumpat. Lumpat dalam bahasa Indonesia adalah lari. Kecap panganteur dina bahasa Sunda nyaeta berebet lumpat. Ngartos barangkali?